Gen manusia dina kahirupan ku Kang Warsa. Dina tradisi Sunda aya kekecapan kahirupan kiwari dipangaruhan ku bihari. Ayana kiwari terlepas tina pangaruh mangsa ribuan nepi ka ratusan ribu tahun katukang. Jadi kahirupan manusia kiwari sebut bae sapiens modern henteu saukur dipangaruhan ku lingkungan jeung kaayaan sosial na wungkul oge ku genetika anu diwariskeun ti hiji generasi ka generasi. Genetika lain saukur mangaruhan raga badag, wujud, bentuk awak, jeung fisik manusia. Ti sagigireun eta, kalakuan jeung tabeat jalma oge sing horeng diwariskeun kalawan genetika ti anu jadi karuhun nepi ka anak incuna mangsa kiwari. Aya anu boga pamadegan yen orok anu karek dibralkeun ka alam dunya lahir ti anu jadi indungna kalawan bersih suci teu mawa nanaon. Bener nalika hal eta nuduhkeun kana dirina ngantang tu bae ku pikiran anu asak tiap orok anu dibralkeun geus dilengkepan ku sagala rupa piranti keun yang harepan kahirupan. Manusia geus teu bisa nolak yen dirina mangrupa makhluk sosial. Hirup kumbuh jeung papada, resep ruang riung, nyieun komunitas, grup jeung paguyuban. Hal ieu disababkeun ku genetika anu aya dina diri jalma miboga file atawa berkas mangsa katukang. Awal jalma diciptakeun atawa dibentuk merlukeun unsur-unsur anu bisa ngarojong sangkan manusia bisa hirup cocok jeung alam. Dina awal proses manusia diciptakeun oge kalawan pananglungtikan ilmiah geus kapanggih. Sperma anu boga pancen membuahi sel telur atawa ovum sing horeng diwangun ku jutaan sel kurang leuwih 10 juta. Dina lebah ieu oge geus kaciri pasifatan dasar manusia memang mikaresep ngawangun kelompok jeung komunitas. Dina mangsa ribuan tahun katukang, karuhun jalma ngawangun komunitas jeung kumpulan, kusabab ngan ku cara kitu karuhun urang bakal bisa mertahankeun spesiesna. Lamun mah karuhun urang leuwih milih hirup sewang-sewangan, sabari teu ngalakonan koordinasi jeung papada, geus tangtu manusia moal bisa eksis kawas kiwari. Karuhun urang salilana bakal dialehkeun ku sato-sato garalak. Naha manusia nepi ka kiwari mikaresep ngadahar bubuahan anu geus asak jeung amis. Sabab genetika karuhun urang dina mangsa ribuan tahun katukang memang ngaduplikasi atawa nyalin informasi ngan buah-buahan anu geus asak jeung amis anu cocok dikonsumsi ku manusia. Kadaharan jeung inuman anu kiwari dikonsumsi ku manusia modern mangrupa hasil seleksi karuhun urang dina milah jeung milih kadaharan model kumaha anu cocok keur jalma. Nah aya jalma bageur, soleh, jahat, jeung harak dina kahirupan. Kromosom dina diri manusia miboga pasangan anu cocok antara pasanganna. Contona, kajahatan anu dilakonan ku jalma miboga pasangan anu cocok nyaeta rupaning panyakit. Sabalikna, kaalusan anu dilakonan ku jalma miboga pasangan kasehatan. Hartina, kadaharan anu dikonsumsi ku cara jahat jeung teu bener, korupsi, kadang nipu, maok, jeung hasil tina dudupak bakal ngabalukarkeun kaluarna rupaning panyakit dina diri jalma. Aya keterangan anu nyebutkeun kadaharan haram atawa ladang kajahatan bakal nimbulkeun seuneu anu ngagugudag dina diri jalma. Anu nganut behaviorisme bisa bae kurang panuju kana pamadegan di luhur. Sabab
Behaviorisme leuwih nendeskeun yen kahirupan jalma dipangaruhan ku lingkungan di mana ayana diri jalma. Ngan memang teu saeutik jalma anu digedekeun dina lingkungan anu alus sok aya hiji atawa dua mah anu kurang alus. Tetep bae sakumaha ceuk kolot-kolot urang uyah mah teratees kaluhur. Jalma oge bisa nyokot jalan spiritual sangkan bisa neuleuman dirina. Ngan ku cara asup jeung nerus kana dirina, jalma bakal apal jeung wanoh ka dirina sorangan. Sabalikna, nalika jalma ngalobakeun pikiran yen hadirna di alam dunya kusabab dipangaruhan ku rupaning hal anu aya di luar dirina, biasana sok gampang nyalahkeun yen paripolahna kusabab kabawa ku kaayaan. Sabenerna mah urangan saukur nuluykeun hirup jeung ngembangkeun naon hal anu geus diwariskeun ku karuhun-karuhun urang. Tangtu bae boga pancen ngaraksa diri jeung alam anu cocog jeung kahirupan manusia. Awak jalma moal kuat nalika hirup di hiji wewengkon anu suhuna 60 derajat kaluhur. Nya hartina tong sarakah ku ngabukbak tangkal, sawah jeung leuweung ngan saukur keur alesan nyieun padumukan. Cag heula.